aing teh mau izinan loh. Ini. Bisa nelpon. Jing, pamcikan aing. Saya ke mana, Sal? Hah? Ke mana? Kayak mama adek. Jauh dah tuh. Si Isa. Minjem duit. Oh, 500. Bener, ayah. Naon atuh deui. Aduh, si kehet si Faisal. Aing kakak lagi menang ngesian. Da bensinan dewe si babal ngomong dia sian kehet teh nya. Aingnya. Nah, ke mana, Wak? Aing biak bensin, kunyuk di mana we bensinnya? Wadoyok, karena mau motor buruk, ampun ting. Bisa tuh. Aya peningkatan setik ojek teh motor buruk deui. Sia nyeun masalah di jeung aing. Dan heurai. Bosan turun bantuan. Sia teh aing panglikeun bensin ya. Bensin ke mana? Heuh, di mana di dia bensin aing leuleus? Ya, aya bensin mah di ditu. Gampang melikeun sakedeung ya. Bah, ream. Ya meuy. Koream goblok teh aing nge narik insan. Ya eta mah karep teuing lamun misalkan ereknya. Heuh kita Heuh, panglikeun bensin 10.000 aja jeung ente 10. Wah, minyak 10.000. 20.000-an ya. Jik. Cepet gawean ku aing tadi aing digawean ku anak mah dileukeun ku aing gawean deui ku aing kolotna boleh lah Anjing kuat ya, aing ngilikan deui motor. Lamun aya nu kieu mah pasti lancar. Tungguan di dia. Sabrani mana bensinna? 20. Tungguan di dia. Heeh. Kali lah ieu. Tong lila kae da aing. Wow. Ya. Anjing dasar motor edan. Bisa ka aing koplok. Awak aing susud kieu carana maleungit 3 kilo. Aduh, udah tutup di toko nang ieu nagenan euy. Warung nagenan. Ieu kumaha ieu aing? Coba aing kudu balik deui. Aduh dorong. Kumahanya? Cepet. Aduh, si kehet na meuli bensin ka mana si babalnya? Keur aing rusuh teh. Oh nu wawa acan ieu teh. Kira aku meuli bensin mun geus aya sajam si kunyuk. Hah, aingnya. Aduh. Nah, warung lagi tutup gimana kumaha tuh? Berapa aing kudu balik deui? Tapi ieu lumayan cepet euy. Balik deui aji sa aing. Korean teman aing kudu balik deui ka ditu deui. Menang duit baik itu ya. Pada leuting kumaha sia wae koplok lah. Ek leumpang ek hanteu genan anjing. Ku aing. Tapi amankeun di mana ya motornya? Pada leuting paling genan neneangan meureun. Ku aing kudu diamankeun ieu mah. Pada leuting, wadoyok neangan, penting mah aing geus menang duit cepet. Nah, kopi kita. Paduliting paling neangan wadoyok paling aing dicarekan paling sakedeung penting aing menang duit cepet bisa aing jajan aya pancek aing aya rezeki mati mana wae ladang nu kumaha wae geuna nu penting udud. Ini pakai kutang. Anjing, naik motor saha woi? Naik motor saha ieu? Oh, ieu mah saha motor ieu mah, motor wadoyok nu rabi kieu mah. Ah, si goblok si Marisol si kunyuk na ka mana tuh babal teh nya. Aing kudu bebeja mah ke wadoyok ya. Ah, dulu ya jang mana? Si atas mana beudik? Teu si Marisol. Hanteu aing menurut kitu mah, jeung nonjol ngabetan koin di deukeut. Ieu, wa, tong kena-kena geus beungar na eta motor wat ka di balang-balangkeun ke jalan. Bengar banget sia gitu. Motor dibalangin di jalan kumaha ket. Heuh, motor wadoyok nu pergi ngarang-urang nih kan. Manggi ka aing di jalan ditu tuh. Anu grand. Heuh. Kapan aing minta meuli bensin ka si Marisol aing nanya ke si Marisol teh. Nyawa teuing kana euri geura. Ka mana si Marisol na? Nyawa teuing. Aing motor aing na di mana?
Nah, ini tuh di sini jalan. Ah, ayo anak monyetnya di mana? Ini itu tuh. Si gobloknya. Iya, aku si antar. Wah, ini henam. Tuh udah lawan tuh. Si goblok nonu dirasa. Tuh. Ah, si kunyuk. Si goblok lain manusia kunyuk, anak monyet meren. Ku aing mun aya digamplang nak mana si kunyuk nanya. Nyawa. Neuleut teh sia. Becan ganteng aing mah. Dalam setengah gubrak gaya motor. Goblok. Coba duitnya dibanjut mana setan ting. Kunyuknya. Ramjadah setan teh. Bantuan beri. Dorong bantuan cek aing teh. Ah. Gobloknya. Oh, anak ku aing kapangis ya goblok digledageun ku aing tiang listrik sia kunyuk. Aduh, cewek aing di mana ya jadi kenapa papagihan di dia teh? Aing standar gaya-gaya ya, diselingit. Namanya di belakang ku aing. Dia mau ada ke mana ya? Istrinya teh papangi euy. Jorok gitu euy. Ah, Baik telepon adalah si Bebe ku aing. Beb, di mana? Ya terus di pasar. Terus di pasar terus kantosan. Enggak lah. Ayo. Ya abis gaya kieu yo. Pokoknya mau jadi. Kuat di angkosannya. Siap. Udah di pasar ya, di angkosan tuh. Kan ketemuan di Ji. Kan di situ mau bener bisa apa majikan. Kan kangen atuh Beb. Ya sok di angkosan kuat di pasar. Ayo dah, nuhun. Iya, ini lagi di jalan. Iya, mau ke situ ya. Baru. Halo, Neng, Apa, sendirian aja. Enggak, sama kelakang. Kang Matu ya itu bawaan sendiri. Ngomong-ngomong mau kemana nih? Ke depan. Ke depan? Iya. Mau anterin nggak? Gak mau. Masih single? Ya single, Single? Kalau boleh, minta nomor WA boleh nggak? Boleh. Boleh? Catat aja. Emang kamu orang mana? Tuh di belakang, Perum. Oh, deket di sini. Iya. Bolehlah kapan-kapan saya main ya. Iya, Nanti aku berkabar. Iya. Udah, saya save ini nomornya ya. Ya udah tuh. Nanti telepon aku ya. Ya. Iya. Nanti kita ketemuan. Iya. Udah aja ya. Nanti berkabar ya. Iya. Bye-bye. Ya, bye-bye. Anjing bujur. Lumayan menang HP. Dasar lelaki teh. Jahit we ditipu.